Gening anak kaula Jatra buah hate kembang soca mustika amat dipaunangan kaharep kasih kaula ramad dewaji bagi salira kalayan nyangga kesema pangabaktus konyuk panjenengan ramad dewaji pujas tuti hidup ditampi dening tangan loro kiwa lantengen disimpen puluning hati pun deing mastaka kaset timbalan kali dieta hapunten tina nanggung sareng kalitna muga ramad dewaji tiasa ngahapunten kana kalepatan putra dalam dina kasalahan urang pada saling lubarkeun hampura jeung amah jalu komo ai ngaran kolot mah kanu jadi anak eueuh dunya kinasihan kanu leutiknya aku leutikna ka awewe nya aku awewena kitu oge kalalakinya aku lalakina komo bari jeung anak ngan ukur semata wayang jeung meunang kahayang boga anak teh bujeng hingga sitalah dina henteu oge apanan geus ngalubarkeun hampura kolot mah jalu timbalan ramad dewaji gening menika asara reuwas ku ayana hidup datang ka dieu tumorojok tanpa laratan teu aya iber ti anggalna menika asa panggih jeung jurig tapi jurigna matak pikabungaheun kanu jadi hate margi kasono kadeudeuh anu nyayang dina dada anu sigana moal rek luntur ku kaibunan moal laas ku kahujanan moal belea ku margening kapoe ngagalura dina dada ngait matri dina ati sanubari nu moal kakeunaan ku owah jeung gingsir bagja nu taya papadana nu jadi anak anu kiwari asa jag-jag jeung waringkas kase imbalan ramad dewaji jeung saha kadieu kadang kurawa kadarieu imbalan numawi ngaping putra panjenengan dedeheusna kaya patempatan ramad dewaji jadi asupna kaya padepokan mah sorangan bae ieu disarengan ku paman pati sangkuni ulu tu geuningan eta teh gegemelan beuh aya menak mun teu poho maneuneun kacamata kumaha sepuh ngabayang teh sugan teh kendi bieu teh ngangerak sukan koneng teh geuning eta teh Gusti Pati timala kapayun kasepuhan kapayun pama Allah nun kasepuhan nampi kana pembage salira panjenengan sawios cekap di dieu bae margi ka kuping naon rupaha ka saurang salira saperkawis nyanggakeun sembah pangbakti ka ujung kaduana hapunten tina naon rupaha kalepatan tumali tukar teka sopanan kaula dedeheus kaya patempatan bari jeung salah dina mangsa margi kajantenan anu luar biasa ditampi nuhun kasepuhan eta teh sopan jaya rata nu kangen kitu sawios da kaula anu nyuhunkeun kitu kasepuhan malih mah ieu teh rarencepan dina mangsa dedeheus kaya patempatan kumargi nyalira yen Kurawa jeung Pandawa teh keur ngayakeun gelaran perang di Tegal Kurusetra anu kiwari mun ngeudakeun hitungan parantos nincak dinten ka 8
rengse tadi mangsa pas sore gitu manawi gitu munggu di pangperangannya kesepuhannya dawuh sabab gening nuka rasa jeung nuka randapan kasep jatra dawuh timbalan rabadewaji munggu di pangperangan kabeh teh jadi algojo ari jadi algojo teh sifatna maehan teu maehan nya tah buah tina pangperangan teh yakin kaituna dipentak mana nu unggul dipentak mana nu buntung ya gimana lamun nudak ngeunaan hate matak hayang cerik maratan langit ngoceak maratan jagat mun ngoceak nu jadi kolot nempo anak turun langsung ke medan Danalaga sabab tumali ngeunaan kahayang dina mangsa baheula dibelaan tatapa puasa hayang boga anak babaturan anu saperjuangan babaturan anu sasatna sayuswa jeung ama geus 4 geus 5 ai anak bujeng hingga ka 4 hiji oge teu boga timbalan nepi ka tatapa puasa dikeresakeun ku nu murbeng alam nyata boga turunan nyatana hidup anu ayeuna dipercaya nyaeta mimpin negeri ngolah negara di negara bana keling turta ayeuna rek bakti kanu jadi dulur da sabab anu jadi pamajikan hidup dur silawati teh salah sahiji kurawa tina syarat malah hiji-hijina awewe anu mangsa ayeuna geus poe ka-8 bieu teh enjing nyurang poe ka-8 ama tah di dieu mi HP jeung minyak kade kaangsonan leungeun mi HP pikir jeung niat kade kaangsonan leungeun sabab lamun ngudag ngeunaan kanyataan hirup ai manusia teh hiji mangsa bakal pinanggih jeung poe akhir anu ngandung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun ku nyawanana sanajan urang nyumput dina peti besi malakal maut mah bakal datang sabab hirup kakungkung kupati maut teu apal di mangsa mun datang sok raja ngerodoho hanteu pilih-pilih mangsa kadang beurang kadang peuting kadang awewe kadang lalaki kadang kolot kadang nu ngora nu leuwih ti heula teu pananggulu ngan dina mulang ka alam kalang dengan anu yakin bakal kasorang kurang salarea tenan rek mi HP ka diri anjeun rek mepeling ka diri anjeun da sidik bongan anu deukeut kana pati teh araranjeun kabeh anu keur aya di Tegal Kurusetra ngayakeun gelaran perang oma dina hate gedurkeun kasumangetan juang nyaeta sepi ing pamrih rame ing gawe sasat diri urang bersihkeun dina rereget dunya nyaeta nu disebut syirik pidik jaya kaniaya iren panastren dudupak rumpak upat simuat ujug ria jeung sabab lamun urang kaancikan goreng hate kaancikan laku lampah nu saperti kitu urang darajatna bakal leuwih handap di batan sato malah engke jaga bakal menang balitungan nu teu hade bakal ditempatkeun na tempat panyiksa nu disebut neraka lara sapuh sabab hukum pangeran mah moal bisa dijual belikeun beda jeung hukum dunya hukum dunya mah masih bisa disogok
hukum dunya mah kadang sok miuni peso bisa dibeli miuni peso kumaha kaluhur mintul kahandap seukeut tingali boh di negara mana meni bae anu tingali politikna geus teu saimbang loba dina hukumanana miuni peso ya berat sabelah dengdek topi adil kena ya imbalan keadilan teh dicontohan tina media netelakeun nu bangsat motor nu bangsat hayam nu bangsat TV jeung sajabana eta tingali ku diri anjeun hukumanana nepi ka luar biasa kadang-kadang beunang ku masa oge can masagi mah beungeutna can genyur mah bulan ya tapi bandingkeun jeung jelema anu jegut korupsi jelema anu pejabat anu luar biasa lobana nepi ka ngadengdekeun nagara kadangkala eta pidana jeung hukuman teh nepi ka bubulanan bari jeung dingeunahkeun dina penjarana aya fasilitas bulan tah di dieu kajahatan teh dikategorikeun dua ceuk bahasa wetan teh mah bahasa kulon teh mah blue color crime jeung white color crime hartosna ari blue color crime teh kajahatan kelas 3 kajahatan nu dilakonan ku rakyat menengah ka bawah pakakasna pacul obeng konci paling hade jeung ya imbalan moal matak inggeungna negara tapi kajahatan anu baris ngaingeung ke negara nyaeta kajahatan white color crime kajahatan berkerah putih anu turun tina mercy unggah tina mercy pakakasna lain pacul jeung bedog tapi kertas jeung pulpen ngan pulpen digitek-gitek kana kertas ngan sakali ngagitekeun pulpen bakal pindah kana rekening pribadi eta duit negara duit rakyat garas eta gimana laras aya penyakit teh lain penyakit tukang beca lain penyakit tukang tani tapi sumrapna teh nyata ka penyakit araranjeun nyata pejabat ya imbalan ta eta anu yakin kaituna bakal ramat kamale mamaan kau temais temelem rahayat nu jadi korban lamun urang laku lampah seperti kitu engke jaga di dunia urang bakal dihina dicaci ku masyarakat engke jaga di ditu urang jelema naudzubillah summa naudzubillah ya lara sepuh bener imbalan tah nu mantak sok dina mangsa ayeuna pek gedurkeun kasumangetan diri salaku pejuang tuh tingali para pejuang anu parantos ngantun parantu di luhur kubur tetenger nu ngahempak di taman pahlawan lain tutunggu tempat pamunjungan lain tetenger tempat pamujaan tapi harewos beja ka para nonoman pikeun ngeusi kamerdekaan ku karya-karya nu pinuji karya-karya nyata bulan padung nu jadi saksi tetenger nu jadi saksi ke urang salarea nyokot hak kemerdekaan tina leungeun jajahan dibelaan paeh poso guyang getih tarohana nyawa tapi buah tina pengorbanan jeung perjuangan ngabuahkeun kemerdekaan negara tuh hasilna makulan imbalan ya gini teu saeutik dina mangsa berjuang para pejuang dicerak ku penjajah diobak hiji mangsa jelegur teh merdeka eta pejuang nu diobak dikaluarkeun ku pejuang anu lian dijaradikeun pejabat dijaradikeun bulan baheula mah tingali pejabat teh diobak heula dipenjara heula dibui heula kabubur dibui heula ngalaman sangsara balangsak dibui naon dasarna buah tina perjuangan tuh baheula mah dibui heula jadi balik jadi pejabat heula tuluy dibui
ya goreng timbalan nu matak di dia pasti beda naon cenah bedana pilkada jeung pilkabe maha sepuh nyangakeun sepuh nyangakeun ari pilkabe mah di mana poho sok jadi di mana jadi sok poho poho kana naon poho kana janji anu diikrarkeun dina mangsa kampanye dina mangsa katukang poho panapang initan tungtungna jadi jemu jalma anu munafik lanca linci luncat mulang udar tina taligada sawajan hianat kula ya timbalan gitu tuh dawuh timbalan ama tah pepeujeuh di amat teh bintang di eta da najan bari jeung rek mewea kaluar cimata getih oge paribasana da yakin urang teh bakal paeh ngan dina paehna mara mangpaat ka salarea nya ya manfaat keun nya timbalan leres ama leres sepuh jo kadua nyaeta amanjeun anu sasat meureun geus neuteuli kana ati anjeun ulah nepi ka anjeun tengah teuing di Tegal Kurusetra ulah hareup teuing ulah nepi ka nonjolkeun diri nya sok komo lamun rek ngaguna sikap Pandawa ulah uluh ulah coba-coba wawani dina mangsa anjeun dileuletik nepi ka mangsa ayeuna omat ulah ngaguna sikap Pandawa ai mantuan Kurawa mah pek teh teuing da katalian ku baraya tapi lamun tea ngaguna sikap Pandawa anjeun bakal cilaka wah Rama Dewaji naon cari mas-mas gitu ulah nonyo umat wah nya ampun Rama Dewaji sarebu ulah janten benuh salaksa ulah jadi murka ulah jadi rengating penggalih salirapan jenengan anu sakumaha ti salira basuh kene cumarita malah goreng kana hati kaula ngeunaan Pandawa ulah diganggu jeung hingga nyawana dalah buukna salambar malih putra panjenengan parantos ngayakeun tinakan Rama Dewaji maksudna tindakan naon ulah rin kuleta kaula panjenengan pemeng sok we bejer beaskeun kasep nya balakakeun wah dibuni-buni mah keke naon maksudna itu hah anjeun tadi nyebutkeun ngaguna sikap Pandawa timbalan Rama Dewaji nanging kaula nyekel dalag ngeunaan pancen ti selera sumpah saurang ngaguna sikap Pandawa nu diganggu ku diri kaula teh nyaeta anakna Pandawa nu katilu nyata si Abimanyu timbalan ku kaula teh ditinggang kuluna bugada maneh teh maehan anak Arjuna timbalan malahan menang pangancam putra panjenengan dina mangsa enjing teh maksad putra panjenengan rek diala nyawa ku si Arjuna margi katinggal ku sadayana trik pang Indrajala mata-mata ti pihak Pandawa wireh kaula anu meupeuh kana huluna si Abimanyu kitu asih dipulang sengit nu nyaat dipulang moha itu benang nipikannya nudi halang-halang ku aing derkaka dilanggar aturan di ieun teh nyata pikeun dipatuhi lain dilanggar ku sia kerah direm justru ieu kasepuhan ibu teh hatena keur mau cicing sia moal apal ulu gede
kabina-bina sia teh Diwati-wati teh ieu wae. Nya. nu dipikahariwang ku aing teh lintang ti ieu kari-kari ku sia dilanggar dipopokan beungeut teh kotor aing teh aing baseuh keneh cumarita meunang hayang sia teh Ya. Beunang hese capek. Nyipta-nyipta. ya daya lain sadaya daya Ya. Nya. Beda deui caritana gitu. Menyo butuhna datang ka dieu tempo butuhna hungkul datang ka dieu si horeng menta pitulung ka aing Baik kumahakeun cing horeng teh benernya. rek dipake panyelindungan jeung panyaranean aing heh Ya. naon anjeun Nganggap naon atuh? nganggap nepi ka bodoh kanu jadi kolot Teu tempo kieu ka kolot. aing kudu dikeluarkeun atawa kudu dibejakeun mah alasan aing ulah nepi ka ngaganggu Pandawa teh sia teh ladang Pandawa begawana teh aing teh Nya. maksudna kumaha itu maksudna Ya, cobi cukang lantaran. cukang lantaran bangsa baheula dina mangsa tatapa brata aing kasumpingan dutana sawarga nyata Resi Narada mere kapongpong cenah ieu teh kapongpong Pandawa lamad Lamat bulan. anu eta kudu dimandian ku aing nepi ka inu sia kakandungan biji teh sia ngan wawadina wangsit ning dewa ulah ngaganggu Pandawa sabab Pandawa teh kakasihing dewa Nya. Ditang tayungan. aduh aing Yo. kabina-bina teuing sia teh Sapacina. disiar picilakaeun teh cek aing oge matak naon montong ngotok wowo di Kurawa montong ngorokotok wowo di Astina Ulah cicing di Astina. Kurang kumangelingan kolot mah. tuh negara bana keling kusia kokola urus ku anjeun teh deur ngajedog di Kurawa deur gawe jeung Kurawa natanya oh Kurawa kaberes sato hungkul lampana wujud kawas manusia tapi sifat sato malun Eta. tingali di negara Astina Cobi bulan. di negara Astina kabeh urusan eueuh nu beres Ayan wangeus. kabeh urusan eueuh nu beres rek teu beres kumaha dekat tempo ku aing geuning nu mariksana bangsat nu dipariksa garong Nya, sarua jeung boho. sarua jahatna tingali rahayat kadungsang-dungsang tirali rahayat katalang sara bongan naon bongan tingali pajabat-pajabat Kurawa kabehanana jelema dolim jelema biadab jelema sawak jelema sarakah Kedemas. nepi ka sia katepaan sifatna Yo, kabawakeun man. di negara Astina teh aya orai koneng Cobi bulan. lain anu keur nyokot siana lain Sanes. ieu orai koneng teh luar leor Ya. tepuguh pamedeganana kaditu ngahasud kadieu ngahasud Bukan leletan. Pandawa jeung Kurawa nepi ka pasea getreng ti lemet pasea ti bubudak murukusunu ti lembut naon dasarna sabab diadu dombakeun ku orai koneng di negara Plaza Jenar orna jadi ka aing gitu Ya, laras saka Badung bulan. membuat poin kalau ti Mamakan tiis bulan. laku lampana teu beda ti sato sumut bener hade mawa seungit ka nagara jeung ka bangsa tapi hate nying hareup ka mana wae hati teh beungeut nying hareup ati mungkin Hati nama kotor bulan. nyingkah sia teu sudinenya sebelah mata paduli aing neuk-neuk leueur belajar gurat jagat sama dia aing Ya. Ya. paduli teuing modar aja Karena wah sesi diomongan. paman kumaha ieu paman kalah kasih paralun anu kasuhun kasepuhan jembar manah tetap Allah
saosa pramuti hanap sahibas dampal nah salirana nepi ka teu payus aya di wiku teu layak aya di pandita teu gining aya di pamimpin laku lampah sinir sampir bari jeung harapan sokomo bari jeung ieu teh tuang putra nepi karek ngantep lamun tuang putra ditandasa dipaehan bangrasa masa galak-galak dage mau nguarek kehakan anakna pasti kanyaah kadeudeuh kaulas ka asih tamplok asupan cacak-cacak sato tapi naha geuning manusia teu leuwih handap di batasan kasauran salira teh teu beda di cai nepel dina daun taleus ai gorolong nah teh sami jeung ilmu lilin gitu kabatur nyangan sorangan leeh cicing sakuring cicing sia nyingkah itu abong kena kolot beli kang ngora laku lampah buat baeud gitu balik ka budak bulan dari kolot mah beli kan geuning ongko cenah kabatur teh ulah goreng hate ulah kotor hatena tapi geuning salira deket-deket anak taleus gitu bukti nama geuning ari gajah dina kongkolak pantaun teu kadeuleuh aya sireum tengah samudra kajelas kalayan eces nah ieu teh teu pilampah ku anjeun dipigawe dipibana jeung dipigawe ku sampean ya beres alah bari jauh-jauh teh jauh-jauh kaula anu teu hir walahir teu katepan gede jeung jairata tapi sepiing pamrih rameing gawe nyaahna lain populasan tapi anjeun anu katepan ku sifat kolot kalau jadi anak buahna naon daya belana payus teh hiji kolot ditapae ka anak ya sarua jeung ngajurungkeun ongkoh menang hayang ongkoh menang hese sampai susah payah pahit kedelala jeung balangsa ayeuna sangu geus jadi bubur piraku kudu ngabalikeun jadi sangu ya asa mustahil pan ongkoh makan dieu kaula teh hayang panyalindungan ti sampean keur tuang putra naon keur kaula kauntungan da eueuh ya jeung deui tuang putra mah teu salah-salah deui ya beres matak salupa oge urusanana dangukeun nepi ka cacap ulah nepi ka setengah-setengah ulah dipoto kasepuhan jangan dulu memponis pembicaraan orang lain sebelum mengerti bagaimana prosesnya betul sabab ieu teh si Arjuna anu sasatna ngancam nyawa tuang putra nyata Jairata naon dasarna sabab katinggal ku Arjuna anu nyiksa merwasa teh tuang putra padahal lain beres lain anes katepona we kitu margi tuang putra Jairata teh boga jasa anu gede dina mangsa si Abimanyu gugur manehna teh rek paeh tapi ngayakeun tindakan mehan Mandrakomara anu temahna mana nyokot Mandrakomara maksudna ngan kaburu apes Mandrakomara paeh tungtungna mepes ke yang kasih Abimanyu beres murang maring ya meri ya ayeuna aya jalan komentas ngobok mangge gorowong naon sabab Arjuna panengah Pandawa dina mangsa enjing teh manehna teh janji kedalisan janjina dina mangsa poe isuk bakal ngala nyawa Jairata
lamun nepi ka jairata hirup kene mangsa poe isuk nepi ka panon poe surup jairata masih kene hirup yakin Arjuna bakal labuh geni luncat kana durukan tina poncaka labuh tumangan tah ieu kasempatan anu gede sabab lamun panawasa saji pae anu harti Bratayuda bakal eureun nah Bratayuda teh kuncina tuang putra lamun si Arjuna pae lamun si Arjuna teu bisa nyumpon kana janji eta teu bisa nyubadanan bulan cobi galih cobi diemut-emut bulan kieu kajadianana api manyugugur teh nyuk-curug kalor nu kapungkur mapai riwayat zaman baheula lalampahan jaya renyuan atrapi api manyugugur sulit Pak ya tuh ngare cobi maneh sangkuni ya ngareka basa puter lidah bersilat lidah dan nepi ka lain masalah bersilat lidah da bukti kenyataan gitu asli na kitu meni hampang pisan miceun calacah ngareka basa ieu kasepuhan ayeuna mah salira nyaah teu jadi anak kula rek nanyakeun hate anjeun nyaah teu nya tantu nyaah tah geuning eta we heula cepeng mah eta we bulan saha manusana nu teu nyieun dosa saumur hirupna pikeun jelema mah aya hak pikeun husnul khotimah alus katungtungnakeun dina ngayakeun salah oge pan aya menta hampura ya aya islah Pak ngan ulah dume hampura beunang dipentader kasahan dijieun-jieun nya eta oge tapi buahna kieu kedah kumaha kajantenana kieu jeung anak sorangan burung palung bodoh elo oge anak sorangan cacak-cacak kaula nu teuhir walahirnya atuh komo salira payus teu hiji kolot nepi ka nyingkahkeun tur tak ngadoakeun anak paeh ya keluarkeun kecap teh payus teu ya wah jatra aulanun ramadewaji nah atuh sia teh apunten ama sadaya-daya ama kedah kumaha tah kitu wajar paungku-ungku kod ieu anak cicing sia sadaya-daya ramadewaji heug lamun kitu carana ayo ge da nyaah kitu ka maneh teh na atuh sia ngayakeun tindakan salah wae jatra tamiang mulit kabitis wiwirang malika jini sia teh daya-daya ama ayeuna mah tongtos kitu paungku-ungku wajar kolot begin jadi anak nya ngan da ieu teh nyerelek waktuna mangsa enjing panustunganana sampore ginaon lamun salira nepi ka ngajaga jairata dina mangsa enjing yakin Arjuna bakal labuh geni sabab keunaan kana janji lamun bolai kumaha eueuh ya nya katunyurakan nyurakan kabehanana oge nganung harti Arjuna hiji satria anu lancar linci luncat mulang udar tina taligatak bikin kana janji bulan bakal kacatet dina sejarah yen Arjuna satria pecunang sataya anu dijerih kupati kumeok memeh dipacok nyuni hayam kabiri ngeplek jawer nganar jangjang bar layar paur ku ombak eta bahasa lain mah tepakeun ka diri sorangan anjeun sakudu kitu we ngahukuman batu tos sepuh atoh sepuh atoh urusan kula nya kula ieu urang mah urusanna batu nya jeung deui sing inget sepuh sing saha jalma anu bakal bisa bela kana dirina eueuh deui lintang ti dirina beres eta sanajan sifatna dulur sanajan sifatna kolot adi lanceuk tapi aya di medan laga mesat bedama turtan niat mehan urang aya hak bikin urang bela diri omo ieu musuh kasebatna ge Pak iya nya dahu
sanajan emang baheula dulur si Ogo baik mahan emang dipayahan kumang Cuponan. sanaos manehna nyekel obeng ya ya ngarti kaula sang kuning kula ya lamun kitu carana kaula minta supaya urang ngayakeun tindakan nyaeta urang ngajieun pertahanan kumaha lamun da kawa teh goreng patelo ge raja ieu teh timalan urang ngajieun nyaeta mode tempur ku tarungu teh kumaha ama ai ku tarungu teh nyaeta pasukan lapis tameng ya lajeng dina sapasukan kutarungu sajajar kutarungu 1000 tameng lajeng Jaya Rata kudu aya cicing di tengah-tengah lapisan kutarungu ke ai kutarungu teh 1000 tameng ya sabaraha lapisan ngajieun 1000 lapisan uluh ieu pikeun keselamatan anak kaula mun nyama anjeunnya kana kaula oh nyama lajeng kaula rek maparin ajian Gundala Manik ka anjeun Gundala Manik teh nyaeta hiji ciri papaes tina tarang anu mun seuk dipake teh bakal ngawujudkeun Jaya Rata jadi 40 Jaya Rata ngan Jaya Rata bayangan kitu ya